Dia aya geus lebaran teh kieu sagala barea kupat geus puguh ning poe eta keneh beak dia kue tereh beak di imah tuh lepikeun ka duit loket ena mah dadas ai geus lebaran bingung euy usaha kanu naon euy Nang dul urang rek buka toko ngan bingung ieu teh euy ngeusianana. wah atuh tenang aja gitu mah dia maneh boga toko urang we nu ngeusiana bagi hasil ya bagi persenan lah butuh naon wae sok Heuh aya butuh mah man butuh 3 macem ringgis ragaji beusi jeung tangan nu gede. butuh sabaraha item eta maneh barang-barang kitu rek buka material Teu loba dul man hiji. nah rek muka usaha kumaha eta dia makin jeung hiji Justru rek buka toko batur urang mah. Wah kan maneh teu boga duit dul. ya maneh dia rek ngabangsat lieur maneh mah tong dia make jeung ngabangsat sagala teu meunang eta teh lieur anjir solusi teh siapa dia mah Terus ka mana maneh atuh? rek nginjem manual linggis dia